Apang kudu dumuk ngarana. Punten. Dong make bahasa-bahasa. Ilaing mah naon? Eta di tukang. Anu baju badam. Bawa ka dia. Menteu macam-macam, aing macam-macam. Bodaw aing mesat di beung sia. Bawa ka dia. Ieu baju hidang. Sarua sia. Ama barang menteu diberekeun kaing lawan ibarat aing tiluan. Kalem mamang. Heula ieu gelagatna jelema teh bener ya megatit jalan kieu mah. Geus jelasing saha-saha aya manusa ngulam prengkomo liwat ka dieu. Ya. Lamun barang bawaan teu dipasrahkeun nyawayana. Nyawana ku aing. Minimal teu hulu leungeun. Aing geus mawa jago-jago bayaran. Mending banda sia dipasrahkeun apa mending sia balik ngaran ka ditu. Tibang jelema dua. Ieu kawasan saha ieu leuweung? Di dieu pokona. Wawane anak lewat ka dieu. Geura pilih banda sia apa nyawa sia. Oh, jadi iya benar ya mang. Mamang cicing ulah sieun. Iya nu disebut rombongan gerot rampok Sirojali teh. Bener manehna boga paniatan goreng ya arek ngarampok. Sok, tong hiji tong dua. Ya, ku si Sonjaya diladenan maneh sakumaha pengawasan maneh. Sok maju ka dia. Jadi sia si Sonjaya teh teu kudu hese aing neangan. Ayeuna wayahna lamun sia hayang balik salamet pasrahkeun banda sia. Terkecuali lamun sia balik tinggal ngaran. Oh, jadi benar. Ya, di rombongan rampok Sirojali. Ieu katerahna aing geus mawa jalma-jalma pilihan saker tumpas nyawa sia. Oh, iya pangmulan Sirojali. Maneh kepalana? Iya, ari aya nyaho aing. Pasrahkeun moal sia. Hah? Sok, ayeuna tinggal pilih. Sia milih nyawa sia kulu sia pegat nyawa sia eueuh apa barang sia dipikeunkeun ka aing. Lamun kulan teh daek masrahkeun. Nya wayahna. Ieu hak kaula. Ya, Maju ke sejenak sok. Ha! Lawan. Maju ke sejenak. lawan aing ganti. Nah, ya.
siap wae. Hah? Aik beragama barang sia. Mentek. Aik pegat bawang sia. Mual, Hah? mual. Banyakan. Malah sia wae beragama barang sia. Beragama barang sia. Di para pegat barang sia wae. Hah? Lain kali itu wae sia. Kala. Waningan ka daerah aing ha? Tuh, udah kabeh ku aing duan. Nya, geus kabeh kali wae. Aing ya lo. Kang. Ayo Kang, orang campur. Ayo, perang ayo. Woi. Saya. Budak sia. Ayo. Mana ek wae. Dia dihan pimpinan aing pae. Ye, iki ngagoler. Wah. Saha deui ieu datang ya, hah? Udang. Buset, sakti ya. Waduh. Cium tangan. Buset. Lain jelema sama nea ya. Ngaku aing dihareupan. Ya, aing. Gerombolan rampok. Tong abul, rampok. Geus pagawean aing. Tong abul, goreng anjeun. Sia saha? Mula aman kan Allah. Arang sia saha? Ngaran aing dua. Gondrong. Gondrong. Di mana? Aing mah gede pada pokan kan. Kadang aing asa ngadenge di kolot aing nu dipungkat. Mangsa zaman nu katuka. Nya eta boga hiji murid arana si Gondrong dina nu mungkasna. Berarti sia nu mungkas guru aing. Hari guru lain saha? Bak Kanta. Oh, si Kanta Guru aing. Berarti sia nu mungkas guru aing. Masa pasti pungkas ku aing atuh jelema. Lantaran Ya mun teu sipatna goreng. ku aing di teangan di mana ujung nepi ka ujung teh ka pira ka patina di dieu. Maksudna? Ah, pati dibayar pati. Oh, itu sana. Tong loba ngomong jeung aing. Aing mang tahun-tahun ti guru aing. Ilmu jampe pamakena turun ka aing. Papat kita enak. Udah. Edannya jelema. Ilmu penemu jampe pake nang si Kanta. Pakai airna. Bener. What?
Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok Jang, Mang Jang. Sok Jang. Hari anjeun teh nu di mana? Dep. Aturan eyang. Alhamdulillah abdi teh bade milarian hiji alamat anu katelahna nyaeta Eyang Gondrong. Kalersan dina perjalanan abdi duaan dibaturan ku ieu Mang Bakul. Kalersan abdi teh di perjalanan teh dipegat ku gerombolan Sirojali. Tah ieu pisan anu nulungan abdi tina kamusibahan nya kalaresan dicana ka padepokan ieu. Aturan wilujeng tepang. Makasih guru. Kaku bilih ka repotan di rorompokna. Tah itu pesan hayang pamaksadaan abdi teh bade milarian atanapi bade ngadugikeun amanah pun Bapak nyaeta bade nu ngadugikeun titipan kangge anu namina Empu Gondrong. Saurna di leresan wewengkon ieu aya anu katelah Empu Gondrong manawi Eyang Terang. Teu hiji teu dua. Lamun anjeun bade melarian Empu Gondrong, tah ieu jalmina. Oh Eyang manawi aduh aturan Eyang. Kaula bagja cuk. Nuhun abdi utusan ti Kanjeng Rama. Nuhun Eyang. Alhamdulillah Mamang. Makasih guru. Geuning ieu pisan Mang anu diteangan teh. Teu hiji dua tah ieu Empu Gondrong teh. Saha ngan ku anjeun teh? Namipun sepuh teh nyaeta Mbah Pengki. Si Pengki. Leres pisan. Eta dulur aing hiji-hijina. Pengki aya keneh. Aya muhun pun Bapak eta teh ya. Oh, sepuh anjeun. Jadi inget Aki Jang, baheula si Pengki datang ka dieu padepokan. Nitah ka Aki nyieun peso anu panjang. Nu lempeng. Ngan Aki keur baluweng, keur loba pikiran, jadi koski hasilna. Aki ge apa? Adat si Pengki teh kumaha? Gede ambek. Keur ngalamun, keur mikiran ieu peso datang manehna. Pasrah Aki mah nya. Rek kumaha ridho da teu saimbang jeung kahayangna. Heeh da si Pengki mah gede adatna. Kula ge sieun. Da beda jeung kahayangna. Tapi agungna Gusti Allah. Nah pas ieu ditembongkeun resepeun si Pengki anu kos ieu. Oh. Keur beraut ieu pikiran harita. Eyang nuju Semerawut. Semerawut. Da pun bojo teu aya ngantunkeun. Kapungkur loba pangabutuh. Seueur tamu teh nu nyuguhan. Nepi ka ieu peso diaranan ku si Pengki. Nya pun Bapak. Mohon ngaranna teh lamun teu salah teh
si Raut itu. Raut Pantes janten gagaman eyang. mohon. Teu nyangka ieu baheula di aranan kulantaran nasib Abah. Ieu pesok Raut nepi ka ayeuna aya keneh wae. Pengki. Hade ayeuna mah teh nya. Bikin gagaman ieu meureun. Ieu teh maksudna teh kumaha teh ieu teh boga diri. Duka kuku ke eyang. Abdi mah di Ciwarang nyampekeun ka eyang ngadugikeun. Jadi hade ieu pesok nepi ka ayeuna aya keneh wae. Rapih, pengki, rapih. Bah, punten. Kulan cuk, aya Kalau naon? aya tamu Aya tamu. Saha cuk? duka. Ah, Saya Budi Gulis. oh. Hus, iya. Incu aing ieu. Oh, itu aki. Heeh. Si Akang makan gulis teh. Iya teh incu aki mun karunya di Semarang lahir ieu budak ditinggal ka mamahna. Alas ya. Ditinggalkeun jauh ku mamahna. Tuh, tapi itu jeung aki ya teh. Incu aki. Tuh, gelisnya incu akinya. Neng. Urang kau temu neng, namun apa kalabet. Kang, mangga kalebet. Sampurasun. Sampai. Pening Abah ieu. Abah, Ayo mah nih Sonjaya. sepi meureun. Atau sabah? Saha eta? Masih inget ente. Pengki. Panjang Alhamdulillah ambrok deui. cager. Alhamdulillah. Sok ya, mangga kalik. Gobang, mana si Gobang? Keula mang. Iya anu tadi gelut jeung urang teh. Keula. Anu tadi ngarampok ieu. Oh, ngarampok. Gobang, ente abah, Maneh kumaha sih? ente abah, hampura abah, hampura pisan. Iya mah lain. Ngarampok keneh wae maneh Gobang. Hampura pisan abah hampura. Si Gobang weuh niat Robah maneh mah hirup teh Gobang. Ngarampok jeung ngarampok we. hampura pisan. Emang eta saha abah? Abah nyebut ngaran Sonjaya teh saha hampura pisan abah. Hampura weuh abah. Abah, bener jelema ieu Abah nu tadi. Nu tadi ieu ngarampok. Ngarampok tadi ieu jelema ieu. Tahan heula. Heula Bah. Jelema eta bener Bah. Sonjaya kadang heula. Mundur lah. Jelema eta nu ngarampok kuring jeung Mang Bakul. Sabar Sonjaya. Sabar. Kadi Gobang. Manehna jeung kelompokna, jeung komplotanana Bah. Sabar tuh. Gobang. Iya anu kok abah sok disebut si Sonjaya teh adik maneh. Abah. Saha ari kitu ieu si Gobang Abah? Ieu teh lanceuk maneh Sonjaya. Si Gobang teh lanceuk. Lanceuk maneh. Aduh, Abah. Gobang ampura Kang. Ampura Kang. Teh nyaho. Bukan teh lain akang. Terasa juga. Abah. Ya, Kumaha caritana ya Abah? pura abah oge teu loba carita ieu teh dulur maneh keneh, ilanceuk maneh. Gobang si Sonjaya teh adik. Oh iya. Jadi akang abdi ieu teh. Akang da maneh mah Ampura, Kang. dipesantrenkeun. Ampura akang nyai. Ampura. Kurang nyangka. Tadina teu wawuh tuh da Kang. Geus anu mah. Ya. Ki Gondrong. Ieu anak
Ieu teh anak ilaing ieu teh. Ieu si Sonjaya anu di pasantrenkeun. Apa? Bisa kedap. Ieu misina teh naon abdi nyampekeun peso teh. Ya, Gobang. Sonjaya. Ieu teh dulur, ieu teh babaturan dalit, sobat dalit Abah. Zaman bareto Jasana gede pisan ka urang. Ya. Makana di ieu non teh dititah non mang ngabalikeun di peso ieu teh. Ieu kaki gondrong loba pisan jasana. Nuhun Abah. Nuhun Ki. Tah baheula teh ieu anu dipenta ku Bapak Ilaing teh ngan beda kahayangna tah ieu peso raut ieu walaupun eusina peso nya tapi ieu emang paatna pikeun balarea tah geuning denge aya mangpaatna pikeun jalma loba tah komo deui anjeun manusia sing manfaat keur manusia deui tah ayeuna ieu gagaman ieu peso raut ieu rek dibikeun di kukula Dibikeunkeun deui. rek dibikeun deui saha anu mawa ieu nyaeta Sonjaya tah Sonjaya Nuhun ieu rawatan parabot ngan poma ulah mi Gusti ka iparabot tapi Nuhun, Ayang. kudu di pupusti bawa ka janu bener nu lempeng mangga rawatan ku lain Nuhun Eyang. Matur nuhun. Nuhun Ki Gondrong. Sami-sami. Ampura ieu rawatan wayahna Gobang. Teu nanaon ieu peso dibikeunkeun ka adi manehnya. Teu nanaon. Ridho Kang, Ridho. dirawat. Aing hampura akang. Nuhun Akang. Sami-sami. Anu tadi Ari Sugan teh da teu apal pangna anak Abah teh Sugan teh ieu doang. Eta Tapi baru umur. alhamdulillah ayeuna bisa diaprokeun teuing dulur. Hampura nyai nya Sami-sami Kang. hampuranya ai akang Nuhun sami-sami tadi Kang. teu apal teh ngabega hidupnya jeung babaturan hampura pisan. Ieu Gobang. Kumaha Geus kieu ayeuna mah maneh dititipkeun ku Abah kaki gondrong. Nuhun. Supaya manehnya ilmu agama ulah ngarampog wae Ki Gondrong ulah punten ye bade nitipkeun budak nampi mangga cuk kumaha daek sing bageurnya sing solehnya hayu urang di agama barangan amin Ki mah arek mulih wae arek balik heula nya mangga si Sonjaya mah harus dibawa we mangga mana si Eyang. bakul mana si bakul Mang Bakul. yuk mang kadi bakul Pasti berkah. iya arwah ieu ge anak kami keneh babarengan we urang balik hayu geus peuting bisi kaburu isuk ayo mangga Ki Gondrong mangga sampurasun sampai hampura Abah atur nuhun geus diaprokeun Abah. sing bager di dieu nya Jang Kang. tah sing Sing betah, Kang. akurnya Sing Kang. Sing runtut raut siga peso raut ieu urang duaan teh Akang. Atur nuhun Akang. Amprokeun Akang. bagjanya sing alakur sing sajalan ulah nepi pakia-kianya aki jeung tot maneh ge saarah sajalan komo maneh sagetih sing saarah sing alakur sing balager yuk Gobang ka dieu jang yuk mangga pengki ieu budak tarima buka ulah dididik kitu we atuh Ki Gondrong kami ieu jeung si Sonjaya arep baralik heula bral
nitipun anak dididik agama nak supaya ente jadi garong deui supaya ente jadi begal. Katampi. Ayo bakul balik heula. Ayo sampurasun Sampai jaga dirinya gobangnya. Jaga diri. Ayo bakul. Bra. Ayo baralik ki gondrong sampurasun. Rampes. Sing salamet engke. Si bakul. Si Mamang mah dengan Ayo. Duh. Hayu Mang, aduh, kuning aja buros kieu jero. Aya wes ya bakul. Atuh lempang deh. Bra. Ya, gobang. Dititipkeun anjeun ka aki ku kolot ilaing. Nitipkeun sangkan anjeun janten jalma anu bener. Jalma anu pinter, jalma anu soleh. Anu kamari ieu anjeun ngarampok ngabegalkeun tong diinget deui. Pohokeun nu eta buka rebanu anyar. Ucap lampah jeung tekad sing kade. Ingat hade-hadena jalma mangpaatikeun barea. Hayu jang urang diajar hayu urang tukang salat. Yuk, urang salat isya jang.